Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah teinget kana wasiat kos urang guari geus teh inget kana wasiat Bung Karno. Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna. Sa Indonesia cuma aya 5 bukuna. Cuma aya 5 sa Indonesia. Eta mah geus teu dicetak deui. Ayana kuari kula nyaho ayana. Mun di Jakarta di saha, lamun di kitu Jawa Timur di saha, lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha. Cenah so amat aing lain so aing nyaho. Nu mantep ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno. Deleukeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno. Anak tinggal anak. Emang Megawati teh nyawan wasiat nyaho. Ngan geus mengabaikeun. Aya di nyana kitabna hiji. Di keturunannya aya. Di keturunan Bung Hatta aya. Di keturunan kitu Batak hiji. Aya. Aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing. Aya sejarah atuh rumantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya. Wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh. Melenceng tina wasiat deleukeun. Jadi Indonesia mah bakal jadi super semar teh bakal. Deleukeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga. Kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya, geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia, deuk sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi-organisasi, geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia. Ye, perang sana. Sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum-kaum nu bangkawara. Kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum. Mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh. Susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud. Dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh, diteruskeun Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut teu nurut, ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalanjutkeun kisah rasul anu sangat luar biasa. Nu geus teu asing deui dipuat dina Al-Qur'anul Karim, diabadikeun supaya urang nyaraho kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut. Teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab. Ngaranna raja tersebut Raja Qobus. Cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Mimitinyana seorang geng-gengan. Sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid. Lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar. Di pasar kunyana dipentaan duit
anu mere aman nu teu am nu teu mere sikap dikeluarkeun punya naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten nyanalah jadi geng kabupaten dikuasai kunyana berbagai sektor-sektor piduetet geus mah pasar di kota parkir dan lain sebagainya tetap kudu kunyana nu nyekelna lamun aya nu ngalawan tampilin kunyana bebaskeun paehan. Wih, Walid diberi kegagahan anu luar biasa. Naiknya na ke metropolitan. Tantangan kunyana geng-geng kota. Mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-geng na saha geng induk, ayo jeung aing. Saha geng Tanah Abang, ayo jeung aing. Saha geng Tamrin, ayo jeung aing. Saha geng Gajah Mada, ayo jeung aing. Tarung nu menang jeung nyana kabeh eleh. Das. Cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja. Kagok hirup kos kieu mah. Langsung kursala gagah jasa aja nama gagah jasa. Raja keur diuk dina kursi kerajaan. Asal aya nyana BKB kan sieun jo terkenal jasa gagahna. Blok ka istana. Wow, nu jaga istana cekel kunyana tampilin bebaskeun awas ya bae. Awas aing baju ye moal eta raja keur diuk di kursi kerajaan dicekel huluna tak diangkat tampilin jager balang. Balangan haju diuk. Ye raja. Jadi nyana mah raja teh ngadadak. Jadi pilih ku rakyat teh mah. Daya pemilihan presiden, daya pemilihan raja. Nges pokoknya jeung sorangan bae nya nama sorangan. Nges jadi raja. Atuh bingung ya lemah ge. Nges kubur ka raja cek. Nu wani kanyana. Terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Lamun gelar Firaun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Firaun, lamun nu jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra, lamun anu jadi raja na di kitu Kaisar, lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono. Eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 0 terus. Lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti. Kisra 1 Kisra 2 Kisra 3 Kisra dinasti Hamengkubuwono 1 Hamengkubuwono 2 dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultan tetapi nyana teu nyahoeun sejarah. Emang Syekh Maulana Hasanuddin teh nyatet persejarahanana nu kukula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana. Lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna. Kemudian pintu hek eta aya sejarahna. Tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah-sejarah. Dek kahudangkeun kesultanan silahkan. Tetapi ngabogaan kriteria 10. Emang kumaha gitu. Nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa. Silakan bae ngan moal aya kekuatan. Selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya. Emang kumaha gitu. Jeuh parang sana asal boga tu bagus bae, parang sana asal boga keturunan bae, parang sana dareul. Atuh henteu asal horeng ngebogaan kriteria.
arah nandeka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin. Mentak muncul dek aya kesultanan rek bae deulekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar-wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teh inget kana wasiat kos urang guari geus teh inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna sa Indonesia cuma aya 5 bukuna cuma aya 5 sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui ayana kuari kula nyaho ayana mun di Jakarta di saha lamun di kitu Jawa Timur di saha lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha nyaho cenah so amat aing lain so aing nyaho nu mantak ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno. Deulekeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno. Anak tinggal anak. Emang Megawati teh nyahoan wasiat nyahoan. Ngan geus mengabaikan. Aya di nyana kitabna hiji. Di keturunannya aya. Di keturunan Bung Hatta aya. Di keturunan kitu Batak hiji. Aya. Aja cenah kiai boga teh neuk naon tuh sia nanya aing. Aya sejarah atuh bantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya. Wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh. Melenceng tina wasiat deulekeun. Jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal. Deulekeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga. Kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya. Geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia. Deuk sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi-organisasi, geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia. Perang sana. Aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba. Keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas. Istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantap di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan. Muncul siapa sih kakek-kakek itu? Ya sebetulnya siapa sih? Kadang-kadang nyana ka dieu ieu kadieu saya. Cenah deh bisa aya aki-aki di dieu. Jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut teh can nyorang muriang saumur-umur. Boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales, mak can nyorang. Harata Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sa. Sales benyana mah kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can nyorang sales mah teh. Batuk can nyorang batuk. Urang mah pan ieu kuari serak can cager-cager ban ieu kuari serak. Nya mah Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya mah kieu bae hese ceuk kieu bae wer atuh ceuk eta Firaun teh nyorang gering nya mah masyaallah walam yara makruhan qattu can pernah salila hirupnya umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugna nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban, can urang sama sakali. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Walau kana sallallahu fitil kalmar yaum ahima lailah
wajat lebih andai kata nyana sakali be pernah ngerasa lapar atau sakali be pernah ngerasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah ieu teu dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadi na Firaun mimiti terjadi na Kangjeng Nabi Musa dibalangkeun na Kangjeng Nabi Musa ku indungna ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun kabangkawarahan umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis tah anu nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab kuari di deuleu masyarakatna buang kawarahan sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Ieu aya kesamaan saya. Ke Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahirna mah Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Dipikir gue blon eta Firaun blon pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana dipinuhan ku dukun-dukun maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran tur sekelilingna dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah di lingkungan jelema nu teu nyahon ka Allah diais ku para dukun diais ku para ponggawa diajak laulin heureuy ku jelema anti Allah maha kawasa Allah tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi bahkan diangkat jadi rasul maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasan Allah anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuningan teu iman pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina masyaallah bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim mamang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi anu agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb eta kakawasan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah. Di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan. Jago guruan Kangjeng Nabi Musa gede Kangjeng Nabi Musa pandanganna geus lain di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerti Allah Masya Allah kan kebenaran hari teteh di Mesir berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian Yordania
dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil berarti diroroku Raja Fir'aun geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan tidinya Kangjeng Nabi Musa teh keistimewaanana hiji boga kanyaho tanpa guru nomor kedua boga kaulinan tanpa guru urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet ieu ge aya guruna di Bandung lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu penca kalong naon kalong hiber di mana ieu di guru di Bandung keneh Pak maksudna kalong hiber kumaha lamun digesentak gegeran lompat lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber tah ieu aya deui Bogor Cimande aya jelema belajar Cimande aya guruan berarti mentek ulah coba-coba sia aing ulah coba-coba emang naon aing kebal di Bogor kebelna naon dagang salak aing di Bogor atuh teh hebat tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah jang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isuk pageto minggu hareup dan lain sebagainya Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan jeung Gusti Allah lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Qur'anul Karim tandinganana ahli syair ahli nembang ahli nyanyi wah urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah wahara jasa orang Arab lamun berpuisi mantap inna minasyiri la sihra inna minal kalam la sihra eta bahasa Kangjeng Nabi sihir kalam bahasa akan menyihir manusia sihir akan menyihir manusia sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena ya Allah jelema aya nu kabumbulngan ku lagu Oma Irama baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi aya deui baheula Mus Mulyadi aya deui baheula teh Mansur S malodar tah encan teh si jelema eta kan jago-jago sihir teh kebelah dieuna aya Elpi Sukaesi kebelah dieuna aya Rita kebelah dieuna aya Epi Tamala kebelah dieuna aya saha coba aing teh nyaho sia nu nyaho tuh inul cek nya teh emang geus kolot-kolot ke blon teh mah jelema pesir orang terlena kan lamun orang ngadengekeun syair lah ieu mah syair Oma Irama jago jasa lain lalagan diakui di Indonesia dunia mengakui India mengakui terhadap syair Oma Irama Amerika mengakui terhadap syair Oma Irama diakuilah kehebatan syair Oma Irama ketika begadang emang di Amerika teu mere hadiah ke Oma Irama mere hadiah ketika lagu begadang Masya Allah Amerika mere hadiah ke Amerika hebat Eka Oma Irama hebat jasa begadang jangan begadang itu hebat ieu keur cari itu syair kebelah dieuna wahara mandaknya siap jadi bintang film siap berperan dan lain sebagainya itu geus aya pujian nih sekelilingna terutama India memuji terhadap syair-syairna maksudnya terhadap syair-syairna walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika oleh India sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub ke rock ta'asub ke country ta'asub lain banyak kos gitu teh jadi Oma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui itu siapa pentingnya nyaho na tutiti bae kaji teh ilmiahna ulah sekedar nyaho ilmiah aya kemunduran mantak tidinya lah nyana belajar melodi tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Oma Irama tidak masuk ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi, lain lalagaan. Ketika melodi Roma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur, weh, ini menyerupai The Purple. Ih sakadar dongeng sih masih seriana heran aing mah.
aing mah keur dongeng kumaha irama. Ini menyerupai musik The Farvelly. Waduh. Wah, luar biasa. Nah, kabelah diana diakui dunia, kunjungan lah nyana ke Jepang, kunjungan lah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Rhoma Irama bogala gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbabburudna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah. Nah, ieu keur carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis, bahasana sangat rapih terurai, sehingga di Mekah aya pasar ukadho jang naon eta musabaqah tentang syair tentang bahasa datang ka kuari bahasa orang Indonesia, bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang carita Kangjeng Nabi engke. Nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyon teh. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah, Kangjeng Nabi Musa digagahkeun. Lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun, Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna. Dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf, di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf, sebab di Palestina, di Israel, di Syria, di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir, sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa, barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep aya di nyana pinter, aya di manehana nabi, aya di manehana rasul, aya di manehana kaya raya, aya di manehana barahan deui beuh. Lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas teu kudu aya pemilihan presiden, jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu mah kasep aya pelit darepet dur-dur pet. Aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah. Naon bereun anak? Tah, mantap gula mata. Ingat bae ieu. Ingat keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa. Ieu mah dongeng saeutik bae ieu. Aya jelema pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Bagdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentat teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Di panjang dongeng nama ieu maka caritakeun manehana teh nyate di imahna. Saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate. Barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga imah nu pelit teh ditewak. Ewak sia kajen kuku mae kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit jasa pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya ge geus gideung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh ya dititah, lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetap penjara sebab nyana ngambe sate, kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham. 100 dirham uang emas, 100 dinar uang emas. Jelema susah jagan aing gaduh ngeureun di dieu. Boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak cekeun lapu gua aing dahar ge. Dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate. Kok kitu deui bisa dikae wallahu alam cekeun ieu. Akhirnya kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanana. Cek sebagian jaksa ieu teh tetap kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas. Cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe. Kerja
ceknya ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe. Tanya kan nyana, siang ngambe tante? Ngambe. Ngeunah teu waktu ngambe? Ngeunah ceknya. Maksudna ngeunah seungit. Heeh. Kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate, bener denda 100 dinar. Wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa. Jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda ka jeung liwat ka dinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda wahara atau jelema pelit ya satan ya lamun kadinya teu menang neuleuh kudu kieu bae tah aman nah satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan cek pamajikanna ceurik minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara. Wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kula tugas kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seri Abu Nawas dia. Nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang jangan anggeus kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas ieu tandingan aing cek dia guys tenang datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas make sorban itu bisa ditanya ku sasaha jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tunggul bae kieu jago Abu Nawas nusugihna aya kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya denda geus kacau geus di kejaksaan ieu masih didenda ieu mah sana Abu Nawas dilawan eta tetapi bukan itu cek Abu Nawas urusan memandang kula geus kula mah barahan masalah sadaekna neuleuh aing cek ieu sadaekna geus kumaha geus sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha ambeun kelek aing barah teu kudu didenda aing cek nah mari kita kembali ke kasus jaksa jangan tunduk saja tanggah jaksa siunun ke Abu Nawas jaksa siunun udah asa wali atuh Abu Nawas emang mah gitu Abu Nawas eta wali berharisma nyana jadi lelecehan sodah di lembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan embung memulyaan embung lamun di ngariung teh al mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu al alim al allama Kiai Haji Supendi hayang di Mang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah kembali ke kasus begitu kembali ke kasus coba jelaskan naon terjadi
cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar salamet lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus. Cek abunaas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosong. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Tentu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 keluar. Hitung jaksa dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar ada kan dia kan ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari keneh kaula dek bayar mang mayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atuh bulawas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa. Lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya. Tidak, udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes bagus. Tinggal nu sugih bae bener oge sakiananya. Nyana ngambean aing ngadenge geus beres. Ingat dongeng Firaun terjadi ya. Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria Syam ti Turki Yaman, Yordania termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana ndek nyeun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah, anti agama, anti syariat, bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa
boga ilmu tanpa guru, boga kagagahan tanpa guru. Weh, jagona luar biasa. Buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha. Satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti. Asli urang Mesir Kiptiyah Kipti. Sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina saat eta Fir'aun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Fir'aun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israel aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka raja Fir'aun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israel teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israel. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Tuan, enon. Kula sekedar lapor cakina. Kumaha? Kami orang Bani Israel dikucilkeun. Ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang. Haju ka ditu tah sujud sementara hate kulakan iman ka Allah cak. Ribasa Kangjeng Nabi Musa. Saha nu ngahinana? Tuh cenah jelema nu itu. Tangkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Kadeu sia ngahina kaya lain ngahina nyana kan orang Bani Israel lain penduduk Mesir. Kadeu sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguli pae. Ce Kangjeng Musa aya naonan dieu peureup. Sapae sakali doang nyaho kena nyahon teh gagahna Kangjeng Nabi Musa. Beuh, urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula. Hami main sin, kopami main geus ngabudah-budah. Oh, aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing. Mun dibaca ayat eta pentingna sakitu kitu beuh, cenah ieu teh ieu. Dicobana ka batu. Aya batu gede dirinya teunden di luhur. Lamun urang geus beres ngawirid eta batu ditinju ku urang. Jai, lamun henteu ajur can jadi berarti. Al-Qur'an lain lalagaan. Urang ngawirid pelet bae ge awewe kuat ke mama samping atuh. Lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet. Masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri. Batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wa syamsa wal qamara raaitum asal lina kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukeun fok sarwiti wah ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha numentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan. Aya catatan anak boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dinya. Bung Karno saat eta di mana dengan siapa, saat eta di mana dengan siapa, aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatan anak. Mayoritas jeung kiai lamun nyana henteu dinasehatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasehatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nyana wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Musa ngajoto sakali doang. Dek. Lepek. Bae. Geus Kangjeng Nabi ditinggalkeun. Bae da jelema. Diriung-riunglah ahli penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun.
Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan Tuan. Ayo paeh kunaon ditinju ku ku anak Tuan. Anak Musa. Weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh. Ulah be ninju aing nya. Tayangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun. Aing gelut jeung anak. Ieu mah dongeng di tengah ya. Ieu dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awalna. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu gelut jeung aing. Kangjeng Nabi Musa tendek menghadap, tetapi kecek Gusti Allah, Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir ka Madian. Berangkat. Munajat kangjeng Nabi Musa, ya Allah, ya Rabb. Ai abdi kudu indit mah abdi, padahal abdi teu hayang indit ti Mesir. Sebab abdi boga tugas dek nyelesaikeun Raja Firaun. Can wayah cek Gusti Allah. Indit. Berangkat kangjeng Nabi Musa ka Madian. Mesir, Yordan. Mesir, Palestina, Bani Israel. Deket. Nu mentak kula kamari dahar di Aqaba, pantai Aqaba. Ningali ti Aqaba ka ditu Yordan, ka dieu Mesir, ka dieu Palestina, Israel. Lampuna 3 negara ka deuleu kabeh. Nu mantak terindah sadunia pantai Aqaba lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara kadeuleu kabeh. Mesir katingali, Yordan katingali, Palestina katingali, Israel katingali. Wow, kula kieu neuleuh di dinya malam Jumat eta di Aqaba teh. Masya Allah, neuleuh ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa. Iya beren baheula dimprekeun teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir di Aqaba di ditu. Ya Allah ya Rabbi, ieu mah keur carita indah jasa. Inget bae ka Kanjeng Nabi Musa berangkat ka Madian ti Mesir ka Madian berarti ka Yordan nya deket. Atuh deket ge negara jeung negara. Berangkat Kanjeng Nabi Musa teh diamankeun ku Gusti Allah. Cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap. Ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kagagahan Musa. Sebab aing inget janggot aing pernah ditarik ku nyana. Pernah getian aing janggot aing ditarik ku nyana. Ku ari saatna udah berantem aing jeung Musa. Masya Allah. Ieu Quran ngadongengkeun pohara jasa urang tertarik zaman kagagahan Kangjeng Nabi Musa. Gagah Kangjeng Nabi Musa. Jelemana ganteng, irungna mancung, buukna rada semu ikal, kemudian kulitna kemerah-merahan. Kangjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Selantaran ilmu aya di nyana, harisma aya di nyana, gagah aya di nyana. Jelema kabeh lamun dilirik ku nyana, tungkul ku Kangjeng Nabi Musa. Babarang urang kapanggi jeung Musa pasar Kemis henteu. Musa eta malah. Dah ieu Kangjeng Nabi Musa. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ke Yordan, ke Madian. Masya Allah, menyeritakan Yordan eta Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian. Eta teh nu bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Cek Gusti Allah, hai Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawa nanaon. Ulah aya anu dipake ka dodeuh jeung kanya anu aya di istana. Keluar Kanjeng Nabi Musa saya tata di istana, baju segala rupa-rupa pan di istana. Berangkat kuari kene saya aya berberangkat. Cek Firaun tangan Musa, pokoknya hirup-hirup bawa dia tarung jeung aing. Allah Maha Kawasa ti leuletikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan. Berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Madian. Ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kanjeng Nabi Musa. Nu mentak cek Gusti Allah summa ba'atsna min ba'dihim satuluyna kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul tadi diceritakeun. Hiji Kanjeng Nabi Nuh, 2 Kanjeng Nabi Hud, 3 Kanjeng Nabi Saleh, 4 Kanjeng Nabi Lut, 5 Kanjeng Nabi Syuaib. Kawarah umat teu naruti siksa.
kuari sabada rasul-rasul eta teh kaula ngutus Musa ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong bi ayatina mawa ayat 9 ayat mukjizat Kangjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke pokoknya minggu-minggu ieu ulah ngabesan rugi bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa hiji asa pungkat 2 leungeun anu naon kitu ngaranna mencang nomor katiluna sidudal mujaddabah nomor kaopat dam nomor kalimat tufan nomor kagenep jarod nomor ka-7 kumal nomor ka-8 tipta bangkong nomor ka-9 tamsu ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna coba umatna percaya henteu dari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa percaya apa henteu si umatna masyaallah Kangjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i Raja Firaun anu bangka warah anu saat eta nyana biadabna luar biasa ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab dirina geus mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuningan pi bakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa wallamu biha zalim teu percaya cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mufsidin dalah ku anjeun Muhammad perhatikan ku anjeun pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh nu teu iman nu kufur deuleuh ke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan mun teu iman ka Kangjeng Nabi siksa nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam haju jelemana teu daek salaladar tinggal nungguan digilek-gilek wae ku Gusti Allah atau di banjiran sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah mur ka Allah aya di nyana ngomong sadaek-daek kemudian masyarakatna jara rudi bae bahkan korupsi mararabok sebab ku gubernurna dilegalkeun mabok dilegalkeun judi dilegalkeun zina dilegalkeun tinggal tunggu bae siksa Allah ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah aya budak leutik nu teu berdosa aya jelema nu dicandung nu sadar aya nini-nini geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa atawa yatim piatu nu teu berdosa atawa jelema anu sadar dicandung pun mau ka dicandung sih tuh sia mah seuri bae asal nyandung mah seuri bangun hayang teh kitu atuh derdek atuh hayang mah kumangke bae tsunami ge atawa aya aki-aki nini nu masih keneh hudang ti peuting munajat ka Gusti cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah hadena aing meleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego abong Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ge ngadenge persinahan di mana-mana pemabokan di mana-mana di zaman kamari ieu mah di kota zaman Noiha mah rada alhamdulillah hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kumaha rada deres bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah mulai lumayan beti-beti makunyana dieueuh-eueuhkeun anu tata dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka kampung Melayu teh apa saparanti langganan sia kuari eueuh kan anu di itu di kehakiman masuk na jajar dirinya si beti teh beuh aya ngomong leuleus aya lumpat kenceng eta
aman diawakeun ku WH marada deres urang jasieun ai liwat kadinya kunyana diawakeun urang bertanya-tanya kamarana sih si Betty oh WH ngamuk cenah teh oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu ge geus alhamdulillah kabelah dieuna minuman rada der sakaban diberantas kemudian di kampung Melayu aya jelema nanggap orkes kemudian keterlaluan instruksi WH tangkap sakitu geus lumayan daripada kuari mana tuh beuh kuari mah sataranjang diantep palanyana ge molotot beka pitengengeun lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di kampung Melayu kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan PH turun tangkap sakitu geus alhamdulillah di akhir zaman mah kuari mana coba bukti ju jalan barang Agus pan kamari ieu urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madya nundutan urang ieu di mana ye oh di kota Tangerang we enak amat jalan dua jalannya rapi dong iya siapa pemimpinnya WH oh iya oh bagus sakitu geus lumayan ajunya nama deh siap nang tangan di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok lapor kepada saya kan nyawan kabehan ndek digogoreng kolos tapi kenyataan anak jalan bagus iya mah kenyataan anak kumaha ieu mah iya di urang kumaha bagus ulah nyarita gede urang sok kajung ngembet entah iya kan nah iya kan siksaan ya lamun geus teu peduli terhadap munkarat teu peduli terhadap permaksiatan teu peduli terhadap perjudian teu peduli terhadap pemabokan diamankeun nu kos karari itu kemudian maling korupsi atuh tinggal tunggu tangan maena Tangerang tinggal Tangerang mun cacak-cacak eueuh nu hodang ti peuting aki-aki ngising kieu hajung ngodeng deui Allahu alam sial tak aki-aki bukan dari tahajud mus nyekelan je bae kudu aya ge jasa cek jana doh hampir teu datang bener teu ngisang balik deui kerek deui tepang blon-blon aki-aki eta urang mana Cikupa nyaho cenah kieu ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho kuari aya di dieu fadzallamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin mendak urang bayu ngadoa keur mah kaayana kieu pemerintah teu pernah memicu tentang takwa tentang tobat kajeun geus jana terlena di urusan kaos karitu kazaliman urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang ku iman urang berontakeun iman urang deketkeun diri urang ka Gusti Allah wayahna coba urang wudu nu rapi salat nu rapi ngadoa ka Gusti Allah jaga disiksa mapan KBH ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan keneh asal ikhlas dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin dengan kekufuran dirusak Kanjeng Nabi Musa teh diinstruksikeun ku Gusti Allah Musa singkat ieu mah dongengna sebab ieu bener nyaritakeun kaum padahal mah Kanjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeusna di Madian dipanggil ku Gusti Allah kita ka Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara Yordan aya Mesir aya Palestina aya Bani Israel aya ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kanjeng Nabi kitu Nuh alaihi salam ke pandeuri Ige sarua bae dipanggil Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin demi tin wa zaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai Kanjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah jadi Kanjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul di Gunung Sinai kamari kula liwat ke Gunung Sinai Masya Allah karim iyalah pengangkatan Kanjeng Nabi Musa di gunung ini sakumaha pengangkatan Kanjeng Nabi orang diangkat jadi rasul
di Guha Hiro Jabal Nur. Masya Allah, ketika orang ke Mekah kula naik ka luhur merandap hate teh ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieu lah Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Cek Kangjeng Nabi Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ditangkep ku malaikat Jibril. Kula naik baheula tahun 90. Tahun 9 gelap naik. Masya Allah karim. Ieu gunung Jibril turun. Kabayang ku ari ge. Asal ningali Jabal Nur, kabayang ningali Jabal Sur. Kumaha naik? Panas baheula teh keur 49 derajat. Tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah. Naik kula mah ka luhur. Pamajikan kula naik sarua. Pamajikan kula ngora keneh, diajak ku kula naik. Naik nyana teh bagah jasa. Nyana mah resep ka kula resep ka Allah. Sia masuk macam-macam. Luhur jadi jauh di luhur ya Karim. Panas mawa es ja panas mawa minuman kaluhur teh digamlok lain lalagan panas tapi iraha deui cakula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah. Mantap ku hari nyaritakeun Jabal Nur blak nyaritakeun Jabal Sur blak. Ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke rasulanana di Gunung Sinai lewat kemari kadinya. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah sanggesta Kanjeng Nabi Musa diberi mukjizat lain titah cicing. Horeng Kanjeng Nabi Musa di bahanan ku Gusti Allah teh tita menghadap Raja Firaun nu ngaku-ngaku pangeran. Sakumaha para rasul diberi mukjizat titah dakwah atuh kiai ge diberi ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil. Ieu mah dakwah unggal peuting malah mah lain sapanggung sapeuting negaya tilu panggungna. Datang ke kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur hayang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa dibere ilmu teh titah dakwah bersihan teh memeh batur teh urang heula nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra. Nah Kanjeng Nabi Musa khususna umumna para rasul dibere mukjizat lain titah cicing dakwah. Ulama diberi ilmu amil aya di nyana jurmiyah aya di nyana sorof aya di nyana nahwa dan lain sebagainya fikih tauhid aya lain titah cicing titah dakwah teu kudu diondang dakwah teh kudu nama urang lewat ka pasar Kemis aya jelema teu make jilbab urang di dinya langsung masang sapeker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa para mbak-mbak saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung datanglah ke tempat saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya siap Pak Kiai Pudoli saya ke sana. Dakwah teh ka situ. Nah, orang lewat deui aya jelema keur marean bola pasang deui ku urang tok. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik. Maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat cek nu main bola edan tanahnya. Iya teh diondang teu dakwah sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah lain neuleuh ka bangun ke belakang cadan. Ya Allah ya Karim. Musa cak Gusti Allah nun Gusti
made geus dibere mukjizat ku kau seakan-akan sumuhun sabaraha mukjizat teh salapan Gusti nu aya di leungeun maneh teh naon tungked Gusti di mana eta tungked ti mito habdi Kanjeng Nabi Syuaib mito anjeun di mana di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kanjeng Nabi Ibrahim di mana Kanjeng Nabi Adam alaihissalam Kanjeng Nabi Adam di mana di surga Gusti ai surga nusa nu Gusti berarti eta mah lain lalagaan tungked bawa ti surga tah mah beuh kuari lamun tungked eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang naik tungked eta bisa hiber aki-aki na ke tungked eta set jeung bisa gagah deui artinya ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae wah cak aki-aki teangan poing tungked eta ulah hese-hese aya tongkat Madura nah Musa kuari mah maneh teh jung ka Firaun raja nu sangat biadab wa qala Musa ya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin wallahu a'lamu wallahu a'lam bisawab anu khotoun aya nu sibahu amdin ngabunuh ngahaja ngabunuh kasalahan ngabunuh sarupa jeung ngahaja dibolak-balik ya unggal minggu asal geus kaluar berarti majlis poho deui kumaha apa eta otak teh kitu tapi ai kakreditan mah henteu teu poho jadi meureun otak urang mah ieu fokusna kana urusan dunia bae kurang fokus ka urusan akhirat jaai nu sok mikiran urusan dunia bae mah kafir mun kafir mah urusan dunia bae sebab jana mah teu boga pikiran bakal aya hirup deui di akhirat komo tamah nu dibeuleum majakeun geus sama beres geus moal kumaha tolol teh budak mikiranana ai urang mah pan boga pikiran teh bakal balik bakal aya pertanyaan bakal aya hisab geus pake pikiran teh ka alam nu itu be lolobana mah jelema nu balalenger pikiranana mah geus ana urang kurang beti mikiran ka bakal balik ka alam itu ngan di dewe nu dipikiran teh kumaha carana neangan dunia yang meuli motor mobil jeung imah kawin deui jeung urang Karawang kumaha gitu ngan segi kituna doa masyaallah teu naon bedana jeung kebo tah mah eta ke kebo nu geus kitu mah nyatuan ngombongan molor lakian kebo tah nu kitu insyaallah ya urang ulah datang ka akur jeung kebo teh masalah ngabunuh nu pemandangan urang di akhir zaman teh soal ngabunuh teh bangonna kos pisan masalah ngabunuh teh jadi masalah anu sapira kos mabok kos maling kos zina kulantaran geus ambalaya jadi urang ngadengeuna teu aneh ngadege kos musibah ti Gusti Allah barang urang ngadenge tsunami sekaligus 200 juta nu paeh barang aya gempa sabaraha nu paehna aya 100 belah tasak mah eta mah cenah teh aya kena banjir nu paehna 50 saeutik tah mah jadi leutik kadengena teh lantaran geus ngadengen nu gede
urang hirup di akhir zaman ku urang kuari kadele ku mata kadenge ku celi mabok anu diharam-haramkeun ku Al-Qur'an ti Gusti Allah geus jadi pemandangan biasa zina gitu keneh judi gitu keneh kabair hungkul ngabunuh gitu keneh mantap atuh murka Allah teh darekeut jasa kadatang juljol ti banjir ka gempa ka angin Masya Allah luar biasa hendak ieu urang babalik ka Gusti Allah urang tobat diri urang we heula tobat nu rapi tobatan awak urang besi kaburu dicokot ku nu bogana komo geus kolot mah majalah atuh hirup geus moal kararebel deui geus moal kebal deui geus wisan geus laleuleus mata geus kunang-kunang kiai cenah geus teu kadeulean maca Quran aya nu gelis alhamdulillah nu gelis kadeuleuk eta mata pinarakaeun masalah tap aya ka kitab Quran teh kadele ai kanu gelis kadele aya ge ayah banjar mah lamun ngobrol teh jelas sarua jeung Mama Prawira Sekong guru almarhum Abah ngobrol manya mah teu jelas bangsa pimbungeun urang ngobrol ja teu jelas kagok lah moal lila tapi lamun maca Quran maca kitab capetangna luar biasa ngomong nyurah capetang ai urang mah sabalikna lamun maca Quran maca kitab minimal heuai aju bae geus pohara jasa tapi lamun kitu mau ngobrol capetang luar biasa sungut pinarakaeun gajeun kumaha ge ya Allah ya Rabbi itu ai Gus Dur mah lain mata nya nama lempang ditungtun ka dieu ka ditu ditungtun tapi pan di imahna nalek kitab unggal poe deuk kumaha coba eta nalek kitab di kamarna hikam sagala Fathul Bari ngaya pak muka be di kamar teh Masya Allah sababar kiai nu nyaksian ketika ka kamar Gus Dur eta kitab muka bae tapi lamun lempang dituntut ya Allah urang mah lamun deuk salat di gaji dituntut lamun kitu mah deuk nganjang pokona berani mati pokona berjuang li'ilai kalimati irjahe iya awak jadi koski ya awak coba rada ditafakuran qajarahu amat jeung nu laluhur awak teh ulang nuluykeun masalah soal pembunuhan kamari geus dijelaskeun lamun aya jelema dibalangkeun kana cai nu bakal ngerem cai anu bakal ngaliput anu bakal nyana kakerem anu teu bisa salamet kecuali nyana kudu ngojay sedengkeun teu bisa ngojay atawa nyanana ditalian dibaringkus atawa nyanana kitu lumpuh atawa setruk eta dibalangkeun ka cai sarua jeung ngabunuh ngahaja bae amdun amdun nukos kita lamun nyanana bisa ngojay dibalangkeun ka laut dibalangkeun ka cisadane bisa ngojay mengan berusaha luar biasanya nang ngojay
tapi angin gede jasa teu bisa nyana nabrak angin atawa ombak anu pohara teu bisa ngalawan ombak akhirna kelem bae kaasupkeun kana syibhu amdin sarupa jeung aja. Masyaallah masyaallah. Kumaha ku ari lamunnya nabi saeun sabenerna mah ngojay zae dibalangkeun ka kali Cisadane ku Ki Umar bisaeun mun ngojay angin eueuh ombak eueuh jago nyana ngojayna tapi nyana teu daek ngojay cicing bae dibalangkeun ku Ki Umar bisa ngojay Ki Zaidna cicing bae angin eueuh ombak eueuh mungeun eta fala diata fil azhar kudu diat cekal azhar mah lantaran cuai na gede kecuali nu kamari teh caina ngan sacangkeng barang dibalangkeun nyana ngedeng we di jero muji digerokeun ke Umar atuh sia hudang nyana ngedeng we datang ka paeh eta mah termasuk kana paeh ngaja ieu geus sarua tah jelema bisa ngojay kemudian dibalangkeun ka laut eueuh angin eueuh ombak nyanana teu daekeun ngojay cicing bae sarua jeung bunuh diri tetep bae kudu ngojay bae jadi ngaranna syariat mantak aya wali nu ditegor ku Gusti Allah hiji waliullah naik kapal begitu di tengah-tengah laut kapalna cilaka belah ambualayah kabeh batur nu usaha kana ban anu make papan anu macem-macem aya nu salamet aya nu henteu aya waliullah mah aing mah kumaha Allah bae jageuna cak Allah paeh aing mah cak Allah henteu pasrah aing mah ka Allah kerebak cak Allah Jibril cepet maneh ngarupa parahu Mikail supaya ngarupa nahodana cepet langsung Jibril ngarupa parahu malaikat Mikail ngarupa nu ngadayungna datang ka wali ka dieu gegeraan ka dieu kumaha Allah bae cak ya, ieu mah geus lain lawaneun cak malaikat Mikail. Cepat. Hai geura naik ade, geura naik di kieu-kieu ge teh ku malaikat Mikail teh jadi titahna ku Allah teh ngan syukur sakitu. Hai cepat. Tetep bae kumaha Allah bae cak nyana. Tetep ieu mah kumaha Allah bae. Tilu kali nista maja utama di awean ku malaikat Mikail ya ka jero. Unjukkan malaikat Jibril ka Gusti teu daekeun malaikat Mikail geus salah di akhirat ka neraka wali eta disidang ku Gusti Allah begitu disidang tetep kudu ka neraka di mana letak ka nerakana siapan eta kuduna bersyariat pan abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ja eueuh nanaon pan aing geus ngutus Jibril jeung Mikail ngarupa parahu Jibril ku aing titah ngarupa parahu Mikail titah ngarupa pendayungna haju di awean geus digerokeun 3 kali pan sia cicing keneh bae bahkan sia pasrah ka aing pasrah di dinya teh tah salah dan mantak pasrah teh aya bener aya salah nu mantak lamun teu ngaji moal bisa lah mun teu ngaji mah atuh aing mah kumaha geus pasrah bae ka Allah bodoh ge ka ajeun je tolol teh budak tolol teh bodoh dipantepkeun bae padahal aya pangajian tolol bin goblok bin teu daek bersyariat dicarekan ku Gusti Allah sia teu bisa maca Fatihah kunaon abdi mah pasrah ka Gusti ja Gusti bongan teu mere goblok sia aya sia di dinya pondok pesantren aya haju sia henteu mondok ka dinya boro-boro mondok abdi ngamusuhan kiaina nah iya Zabaniyah seret bae emang pasrah kumaha
Masya Allah salah tak pasrah kos gitu teh tetep kudu syariat urang geus gawin aja teu boga jang masak pemajikan negor ka salakina ka atuh pan urang gojang masak pasrah ka Gusti cek majikan apa ieu mah ka lamun pasrah urang paraeh taeh nang Allah hirup nang Allah. Iya kakak jadi pinter kena ngaji mana ngaji di Cilongok emang bener sih Cilongok baik kan diseret sia pasrahna salah tas sia siapa lain potongan pasrah kudu potongan manggul siapa atuh kudu insyaallah dan mentak pasrah wali baik ketika kudus bersyariat tah eta tetep baik mun teu bersyariat salah ditegur baik ku Gusti Allah tetep dikanarakakeun baik Masya Allah karim sebabnya na pangkatna datang kadinya kawalianana nu kudu bersyariat aya wali anu geus teu bersyariat lamun geus memang kudu teu bersyariat mah ku Gusti Allah ge disalametkeun atuh disalametkeun kaya ning aya tawakalna beuki luhur tawakal beuki luhur pan tawakal mah lain sungut di dieu geus eta nyana teh kumaha Allah na teh lain di dieu si wali teh disungut ongkos aya jelema dipagahan kona cukup saya aya we cak guruna nya sia nya tawakal ka Gusti Allah magahan ngaji bae geus magahan ngaji bae nyana teh isuk sore tawakal lah ka Gusti Allah tapi di jero hatena mah iraha aing aya nu mere lain tawakal tah kos kitu tah ngetoma teh sungut doang abdi mah pasrah bae magahan ngaji ceknya nanti kumaha Allah bae ku Allah diberi alhamdulillah ai henteu atuh kajian tapi di jero hate mah iraha aing anu mere tolong teh cenah teh eta kos kitu teh selain disungut tawakal mah di dieu di hate nerapkeun tawakal teh kudu aya nu nungtun guru mursyid ngaranna si ada besi aya haji mursyid guru mursyid lain haji mursyid tambah kudu boga material aja mursyid teh kudu aya guru mendak Muhammadiyah ngeceng bege ka torekat ngeceng bae ka tasawuf naon sebabna memehnya na ancrub ngobrol geus pesimis teh heula moal beres jadi kuduna atunya na ancrub heula ngobrol kumaha nu sabenerna rekat teh kumaha nu sabenerna tasawuf teh mun nyana terus gaji bakal ojah heueuh ieu mah memehna geus ngeceng atuh neuk saha nu ngaladenan neuk saha nu ngaladenan balik sia ka ditu tah encan nyaho kumaha prak-prakanana tawakal ngomong doang tawakal hate mah henteu atuh tetep ku Allah ge dicarekan bohong sia tawakal sungut sia mah tawakal teh di jero ieu pasrah sumrah ka Gusti Allah. Teman teu bisa kusungut mah ku hate bae. Okos jelema teu percaya ka pangeran. Teu percaya ka pangeran jeung percaya ka pangeran teh di dieu lain disungut. Ke dicekna teh dicekna ketika menang musibah. Ketika menang musibah kos aya jelema teu percaya aya pangeran. Teu percaya aing mah aya pangeran. Di mana aya pangeran? Oh, teu percaya diajaklah naik kapal. Kebeneran kapal teh oleng ku angin. Kabehan zikir ka Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu Islam la ilaha illallah, kabeh nu Kristen kitu kene. Nyana teh anu Kristen ge Tritunggal. Kitu amat zikir jore amat sama Tritunggal. Aduh, haleluya. Teu bagus tebak zikir kos kitu. Dan lain-lain sebagainya. Tiga li jelema nu teu percaya ka pangeran, teu percaya ayana Allah teh lantaran dahsyat jasa kapal olengna. Tetap mentayangnya na nu maha gaib, ya nu maha gaib. Ya nu maha gaib tulungan abdi. Mulai percaya berarti aya nu maha gaib. Ngan teu bisa jebutkeun Allah doang. Lantaran nya can pernah ngobrol jeung ahli Allah.
ketika goyang nu ieu mah kepercayaanna haleluya, nu ieu mah percayana ka si Gota Gawatuma naon eta sia tamatuma sarua bae. Nah nu ieu ka Allah terus masing-masing tinggal lu teu percaya ka pangeran ketika oleng mah nu maha gaib tulungan abdi, nu maha gaib tulungan abdi. Itu percaya berarti aya nu maha gaib, tinggal diterus gedetan nu maha gaib saha si hayu nu maha gaib nya Allah atuh heueuh boa. Jadi ketika darurat nyana nyahoeun aya nu maha gaib. Coba ge nu teu percayaan ka pangeran ge ketika menang masyarakat bang ulah tamah dahsyat teuing di jero non di luhur kapal atau di laut. Ieu mah dibere hese bae perusahaana ambruk. Nanaonna ambruk bos, warung sagala ambruk teu bogana naon. Sulit dahar ge nu menta nu mere. Mun nyana menta nu mere. Nyana gaduh nu maha gaib tulungan abdi sakeuna. Di abdi jatatanina eueuh diayakeun ku anjeun nu maha gaib sakeuna teh. Kadangeun ku nu sok ibadah ka Allah nu maha gaib sa. Teu nyaho ngaranna. Pokona nu maha gaib pokona teh mah nu nyieun aing, nu nyieun naon deui, nyieun langit bumi, nu nyieun naon deui. Pokona nu nyieun kabeh ge nyana nu maha gaib. Saya ta Allah atuh. Buat teuing eta cak nyana. Can nyaho lantaran can pernah ngaji. Jadi lamun ngaji mah urang tah ngaji nyaho Allah atawa tuturunan ti indung bapa pangeran Allah sia sing ade geus terus jadi nyaho urang teh pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal dan lain sebagainya tuh ku ngaji mah nya dek sakarat emang kafir kumaha dek sakarat tetep mun tayang ka nu maha gaib cenah ge nu gaib tulungan nu gaib ngan teu nyahoeun saha nu gaib tetep bae cilaka teu itu lain kana tuh patarokah jelema saya dibalangkeun ku Ki Umar ka laut padahal bisa ngojay tapi patarokahnya ninggalkeun ngojay pala dia tapi lazar teu wajib diat lantaran sarua jeung bunuh diri. Urang bisa nangkis aya jelema ka urang ngangsongkeun belati kemudian urang teh bisa lamun nangkis mah ya pencaci karet sapotong mah bisa lah tapi jangan geus kieu bae si dakap si nu tunggu si nu kutunggal kumaha Gusti bae cenah aing mah dek dibunuh ge sabodo bae ya eta jelema bakal ka neraka lawan tetep bae nyana kitu naon ngaranna ngajotos lawan jak bisa dua rupa bisa ka dieu bisa ka dieu nu kumaha tuh. Ayo tak urang lawan terus bae ku kumaha ge lawan geus teu bisa teu daya teu upaya kakarak di alam ku Gusti Allah. Di alam tetep bae ilmu bela diri teh gunakeun lamun urang bisa. Ieu lamun urang cicing bae dicarekan. Lawan tuh. Fi narin yunkinul khalasu min atawa dibalangkeun ka seuneu anu bisaeun lamun nyalametkeun tina seuneu zae dibalangkeun ku Ki Umar kadurukan seuneu kapirunan anu gede nyana lamun kaluar ti seuneu bisa nu sabenerna mah nyalametkeun diri tapi pamakasa pihak cicing bae di jero seuneu na ieu lah fafidyati alqaulani dina masalah wajib diatna dua kaul cek sakaul wajib cek sakaul mah henteu lantaran nyana teu ngaluarkeun daya jeung upaya teu berikhtiar teu bersyariat untuk nyalametkeun diri cek sakaul mah tetep wajib diat ai dina masalah seuneu mah lantaran seuneu lebih dahsyat dibandingkeun jeung cai. Cai mah rada handapan kabahayaanna dibandingkeun jeung seuneu nu mantak mun dina seuneu mah tetep wajib diat tapi lamun dina cai mah na ieu aya keneh naon kitu ngaranna embar teu kudu. Jadi aya perbedaan antara seuneu jeung cai. Wala qisasa fi surataini
kudu wajib kisos dina dua surah tadi lamun memang teu aya upaya mah paling-paling diat wa finnari wajhun dina masalah dibalangkeun ka seuneu mah aya wajah nu sejen aya hartina aya perbedaan seuneu jeung cai tinggal kumaha upaya jeung henteu na bae walau amsakahu faqatalahu fal qisasu 'alal qatili samasalah walau afara biran faradahu fi agharu fal qisasu 'alal qatil dua masalah Halau alqahum min syahikin badalagahu agharu bagadahu fal qisasu 'alal qadi tilu masalah mereka hiji walau amsakahu bagatalahu agharu fal qisasu 'alal qatili faqat Zaid ditahan Guki Umar diceklan Guki Umar jadi ari Ki Umar mah nyeklan Ki Zaid diceklan bae geus ku Ki Zaid ku Ki Umar teh Ki Zaid teh jol bae Ki Bakar jadi Ki Zaid teh keur diceklan ku Ki Umar diceklan teu bisa gerak Ki Zaid teh diceklan ku Ki Umar ai torojol Ki Bakar mawa belati datang ditusuk bae jeger bae pae jadi Ki Umar mah ngan nyekelan Ki Zaid doang kunaon jol Ki Umar ditusuk jadi nu ngabunuhna adalah Ki Bakar Ki Umar mah ngan sakadar nyekelan doang tah eta anu kena mana anu kena kisos apakah nu nyekelan apakah Ki Umar Ki Bakar nah ieu nu mana ieu nu mana kira-kira tak mun diangsongkeun ka urang asana urang mau bisa ngajawab tuh saya nyeklan cenah Ki Umar jeklan Ki Zaid teu puguh teu karuh Ki Bakar datang tusuk paeh Ki Umar Ki Zaid teh ku Ki Bakar tak ieu nu kudu wajib kisos mana ieu masalahna walau amsakahu lamun Ki Umar nyekelan hu ka Ki Zaid faqatalahu agharu ai prak torojol Ki Bakar dibunuh ku Ki Bakar fal qisasu 'alal qatili faqat maka wajib kisos wajib balas pati terhadap ka Ki Bakar nu ngabunuh Ki Umar mah henteu kecuali memang tatadina aya kerjasama lamun aya kerjasama mah Bakar sia nu ngabunuh aing nu nyekelan duanana tah mah ieu mah henteu Ki Umar nyekelan Ki Zaid jol Ki Bakar bunuh ku Ki Bakar nu ngabunuh nu wajib dibales pati Ki Umar mah teu kudu tuh kitu hiji Haparabiron baradahu biha agharu Ki Umar nyen sumur Ki Umar nyen sumur nyen sumur aya meureun bangsa 12 meter mah jero 12 meter nyen sumur bet ai prak jol Ki Zaid barang geus kitu neuleus sumur Ki Zaid teh kadinya jero amat di tukang aya Ki Bakar dijorogeun ku Ki Bakar jeblus ka jero nu nyieun sumurna Ki Umar tapi nu ngajongklokeun ka sumur mah Ki Bakar tak ieu nu mana ieu nu wajib kisos fal qisasu 'alal muradi kisos wajib bales pati ka Ki Bakar nu ngajorogkeun atuh Ki Umar mah sapira nyieun sumur atuh urusan tah mah kos kitu mah sapira nyieun sumur tah eta teh siga ada tah model galian pasir di Bitung ngagali pasir teu maksudna ngabunuh jelema ngagali pasir be terus jae lempang di luhur galian pasir ai praktek dijorogeun ku Ki Bakar gejebur kadinya atuh Ki Bakar nu nyieun galian pasir mah eueuh sangkut pautna komo lamun ngagejeburkeun maneh mah atuh pesangkut paut tah Ki Zaid lempang kadinya didelegeun bae ku nyana cai teh
ngaloncat kalinya Bruce bae tak eta anu ngagali pasir mah sangkut paut nah terus sapira ngagali pasir teh urusan bisnis ai Ki Zaid bisa bae lantaran nyana frustasi cintana ditolak atuh bunuh diri kadinya kelem geus urusan jeung Ki Umar mah kitu nya walau alqahu min syaikin Ki Zaid walau alqahu min syaikin Ki Zaid dijorokeun ku Ki Umar ti luhur puncak aya gunung leutik atawa cek urang kulon mah pasir mah gunung leutik ai gunung mah kakana pasir beda tak bahasa teh mun bahasa tuh di pasir teh berarti hunyur aya hunyur aya pasir aya gunung aya betik aya betok lain deh ya teh setik betik mah rada leutik betok rada gede aya nengtet aya nongtot beda eta beda setik nengtet leutik aya nongtot rada gede setik eta bahasa Sunda mah kos kitu teh coba Melayu nengtet jeung nongtot naon coba yo Malaya lah Malaya Balayu urang mah Sunda mah nengtet leutik saeutik nongtot rada gede nah model ayeuna budak lehoan budak nengtet saeutik tah berarti lehona kakar noran tapi lamun geus nongtot tuh tah ayeuna Malayu naon Malayu nengtet jeung nongtot ayo atau nongol bae nongolnya baru dikit nongol bae nongolnya udah banyak nongol ayo orang nengtet nongtot beda ngantek moal bisa ngalawan Sunda aduh ayo kos gituan aya hunyur aya pasir aya gunung hunyur leutik pasir luhureun hunyur gunung luhureun deui gitu teteh nya lamun di Malayu mah gunung kecil gunung sedang gunung gede ilu urang mah lain geus nya gunung-gunung bae urang hunyur leutik ngahunyur doang tah nah pasir enggak ada luhur setik tibatan hunyur wari gunung ya gunung lah Ki Zaid kuari dibalangkeun ku Ki Umar di luhur pasir atawa di luhur gunung nu kahandapna ge embel ieu kahandapna ge sawah kahandapna ge aya empang mun dibalangkeun ka dinya kira-kira bakal nah lah moal kukumaha sapira ka embel Malayu naon embel ya tulis empuk banyak empuk mah tape empuk embel aduh saya buku eta mantek aing embung ya bahasa Melayu kurang embel tapi orang ngeunaheun ai bahasa Sunda mah embel ai embel teh ya anu bisa dicokotanna pake nyeun mamanukan eta embel ngaranna jadi henteu teuas embel ai bieu jasa mah nu kos kitu ngaranna eta mah leutak ari rada teuas ngaranna embel hese aing mah mentak di Jakarta teu betah ge pindah ka nu lembur kurang bahasa pugu Malayu malah tah Ki Zaid dibalangkeun ti luhur gunung eta ti gunung santri ti luhur kahandapna embel misalna atawa empang bakal moal kukumaha lah paling ge bundas ai ukuran paeh mah ceuk syariat mah moal jol Ki Bakar isaha ieu ngapung langsung bae kebeneran nyana keur mawa pedang datang Ki Zaid ti luhur dipapageun ku pedang juager be pae anu kena kisos adalah ngabunuh bal kisosu alal qadi faqat Masya Allah geus kulantaran urusan anak kisos balas pati bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngabunuh Ki Zaid bunuh deui Ki Bakar anu tadi ngajongklokeun ka sumur atuh bunuh deui Ki Bakar anu tadi mapakeun make pedang atuh bunuh deui adapun nu nyekelan Ki Umar teh
nunyiin sumur teh nu malangkeun ti luhur pasir teh masalah tambah kos kitu mah walau alqahu fi ma'in mugrik fal taqatahu wal taqamahu. Nah ieu kumaha ayeun ke coba jelema dibalangkeun ka laut iprak paehna di gege laut. Wallahu a'lam bishawab.